Aing mah cokot ulahnya. Duh. Cokot ulah lamun dicokot ieu. Bulan mulut ayeuna teh cokolot oge nah lamun mangge duit bulan mulut eta teh ngawadalkeun. Hah? Tidak ieu mah duitnya. Aing cokot teh ciduhan heula. Pengen ka heula cokolot oge nah nanti. 2 3 4 geus dilengkahan mah mau jadi wadal ieu. Lumayan Jir loba euy. Loba. Lumayan. Wah, kok duitna we? Duit teh menang manggih. Manggih di mana? Di dieu ya. Ih, punggung urang teh. Wah, sok akun urang di mana holna? Bener urang eta duit. Di mana hola mang teh dimasuk aku. Urang leungit ieu. Hah? Leungit eueuh urang. Sabaraha leungitna? 500 maing. 500? Heeh. Ieu mah 400 salah berarti dicokot ku maneh 100. Dicokot beda naon tadi naga sakieu. Urang bener eta nu urang duit teh. Bet eueuh naon buktina lamun ieu Mang Tedi duit mah sarua kabeh oge. Dibeungkeut ku karet sok buktina mah. Hah? Dibeungkeut karet? Beungkeut karet. Heeh. Mama heueuh ya dibeungkeut nama ku karet. Kan Mang Tedi mah 500 ini duit nage 400. Nu eta 500 berarti ku maneh nu 100 eta dicokot. Kumaneh kumahana tadi nage ngasak kieu-kieuna. 500. Hanteu 500 kumahana pantangan 400. Nu urang eueuh leungit teh 500. Heuh, ieu mah ayana 400. 400. Berarti kumaneh dicokot 100 eta duit. Cokot banyak kok teh nage sakieu-kieuna. Lamun eueuh 100 mah. Bukan dieukeun kana we. Dieukeun kumahana kieu. Eta duit urang. Mau dibikin eta? Aku pisan bet moal imah duit menang. Dibikin moal ka maneh? Keur naon ieu alibur di jalan? Eta duit nu uing tabah tah. Nu uing kumaha aing teu ngarti. Urang manggih duit dia ngagoler di jalan teh 400. Oh, duit pamanggih ieu. Pamanggih di aku. Oh, iya, Bah. Uing teh leungit duit. Ya, 500 gitu. Duit 500. Heeh. Duit kapanggih ku maneh? Oh, iya aya 400 di aku. Berarti dicokot ku maneh berarti. Laku tadi. Montong narewes teh ngeraget aing teh benerkeun. Sia teh manggih duit. Heeh. Sabaraha? 400 aya nu maneh leungitna sabaraha? 500. Kapan dia mau 400 teh? Udah dicokot, Bah. Usaha. Nya geus karna limur nu manggihan eta. Ya, dengekeun nah nyokot 100.000 dicokot mah kabeh we. Oh. Ada kusuruh. Gas cicing ulah pas ya. Karikeun. Duit pamanggih mah ku aing cuang bagi 2 ieu. Duit 400 Lin. Heeh. 200 sewang. Nah, 200 sewang teh menang manggih urang. Urang emu eta da urang, Bah. Eta mah paci. Apan cuang bagi 2 meh adil. Teu adil ieu da urang nu manggihna dibagi 2 kumaha? Dibagi 2 ku urang 200 sewang. Bung, urang kudu gegedena urang nu manggihna. Enggak sih. Cakanya. Duit urang ieu eta teh. Urang kumaha? Nu urang. Kumaha nu urang teh. Nu urang. Ya, urang Mang Tedi. Pak. Apaan sih abah nanya? Urangnya nah, urang. Mana itu dah? Kata siapa duit kalah lu ngomong. Kumaha terus dia? Yang susul batu. Oh, ayo make susul. Mang Tedi mana nu kitu nama kalah ieu? Duit teh kalah jadi ku si abah. Kalah geus yang susul hayu si abahna. Wah, gerang ra maneh tuh. Wah, mana Mang Tedi nu ngadakan pas wae. Dur kalah kagenangan si abah teh ieu. Orang enak tadi udah makan Mang Tedi kumaha udah dinya. Padahal kalau kadiwa aku si abah itu duit. Ai geus kieu kumaha tuh da cai geuna. Geus ayeuna mah geus mending cong teangan si abahna. Ayeuna neangan ka mana atuh we? Di mana eueuh jawab ngitna ka mana nya euy. Coba lamun tadi di dinya lamun tadi mah teu riweuh. Meureun mah kajadian kieu. Aing mah. Mana si abah? Oh, sana mah si abang mah wayak ya masuk. Ke mana? Bareng sia. Ka masjid. Ayo susul.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, rajin pada Abah. KM. Sobat bah. Kemana deh ibu nak? Bubut ayah menuju ke sawah. Sok salik bah. Buka ganggunya. Ke. Ayah nawan asal rewas sih teh bah. Ya peryogi be. Oh gitu. Peryogi nawan manawi tiasa ngebantos. Ye, kieu ieu teh. Kuring teh rek asar ke masjid. Oh. Gitu sukan teh pade kami geus di masjid. Oh, tos euy nembe. Kebeneran. Kuring teh di jalan. Manggih si Tedi jeung si Karnawi Gitu. berperebut duit. Ohon. Si Karnawi manggih duit Mami duit di jalan mohon. Kus tadi di aku. Mesti tadi dia Di aku, tapi ngakuna 500 duitna ngan 400. Ya, atuh Nah, aing meureun usaha. Jadi bingung gitu. Dipulangkeun da merenting usaha, alamatan da duitna unggul, dompetan. Gitu. Dia teh kalah ka dibagi dua ku abah teh, 200 sewang. Dekeun. Bungon eta aban, bengal. Da urang panghulana manggih, cenah kalah ka budor garlut gitu. Lah diantep we ku abah teh tinggalkeun. Ai duitna ka mana? Iya di Oh, abah. di Abah. Nah maksud teh kieu apaan di DKM urang keur ngabangun. Ohon ngebangun pagar bah. Nah gitu. Ieu rek cuang sumbangkeun bae. Iya, alhamdulillah. Ya daripada mantak parasea mah. Ya, da duit tadi lain meureun. Lain geus puguh lah meureun akon-akon eta mah. Da buktina duit 400 karena we da geus bukti ladang manggih. Jadi ya disumbangkeun ka Sumbangkeun. Ya sok atuh sekalian nya tong catetkeun. Ulah teuing abah atas nama. Iya, sudah kudu aya bukti bah. Abah aloh beuna eta na. Ya. Gitu. Ya, sok atuh. Ya. Artosna yo. Gitu mah gampang tereh rapih apaan pembangunan. Ini urang mah Oh, tereh nya 400-nya, Pak. Mohon. Gitu tah. Moal nawi sabah di dieu. Moal teuing geus tulis hamba Allah di dinya. Nya tah ku abi tos dicatetkeun keun ieu. Ditampi nya bah uang digunakeun kana pembangunan masjid. Meh manfaat Nya. ke umat. Syukur ya teh memang kebenaran pisan bah ya teh peryogi pisannya Nya tuh kan di mana we nya tuh kudu proposal tah. Alhamdulillah bah. Itu. Mohon tuh gitu pada KM. Mohon atuh Derek nuhun, tuh bah. culonya kasar. Ayo atuh cuang ke masjid sareng. Pan abi mah entos nembe ka karaoke. Assalamualaikum. Dalam. Nya rusul. Damang. Alhamdulillah. Bah, sok caraling. ieu kapanggih ya. Ayeuna mah mang tadi. Nah, da aing mah teu ka mana-mana. Kamanakeun duit urang. Duit saha? Urang tadi. Urang. Banggeus montong parasehat. Urang lagi. Urang kumaha nama urang bah kamanakeun. Derek didarengekeun moal aing ngomong. Era ku pada KM. Udah. Dah gitu. Nu mantak ari jadi jalma montong sarakah geura karena we ku aing tadi tarek dibagi dua. Sakit mah teu adil urang nu manggil namanya. Ya, ari adil teh lain berarti kudu sarua. Heeh. Deui sarua tadi maneh. Gerakeun duit pamanggih. Ieu bieu teh. Kumaha? Kang Karnawinya Mang Tedi. Heeh. Abah teh nyumbangkeun artos ka di kong pembangunan masjid jumlahna 400. Sumbang. Sumbangkeun ku aing. Alasanna cenah ayeuna kumaha bah? Teu pararugu duit teh. Lamun nu Mang Tedi jumlahna 400. Tuh, gara-gara mang teh. Dibagi dua embung gitu. Uang tidak bertuan ieu mah. Enggak seleuwih mangpaat keneh ka DKM keun. Nya, jadi ku abah dan sumbang. Terido maneh, teu ikhlas. Ridho urang. Ridho bah ridho aing disumbangkeun mah ku abah. Ieu teh asa Enggak, kebenaran gitu. pisan, bahnya asa Mohon, kebenaran pisan mohon. abi mah teh boga program ieu nya pembangunan masjid. Kabeneran anu gerakan teh bagian Mang Tedi jeung Mang Karnawi. Tuh. Tah, jadi aya jang meuli alatna nya, jang meuli semen kesikna.
juang sakalian emang tadi ngagarap ieu Isuk. Jadi abi isu kudu gerakan. gerakan. Oh, ngaradut sia ka ditu. Gerakan we. Ini mang duitnya gerakan anak tuh gara-gara abah dia. Abah di Nah, kalah jadi tahu. Duit kalah dibawa ka dieu tuh dah Terido berarti sia mah amal kutuk. Ridho, Pak Ridho. Montong ngutup lu ku aya tuh aya ridho mah. Garawe isu. Apa sih duit leungit gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janjing Ya, Pak. pada hilap Siap, ujungnya. siap gerakan mah. Awas sia teu daratang isu ku aya. Oh, hari gerakan lah. Kau gini, enggak aya hikmahna nya. Gerakan duaan teh kebenaran Eta teh. nya isu we sina gerakan kebenaran aya modal jang meuli semen jeung kesikna ieu nya. Ya, guys, kebenaran atuh kitu mah pada KM. Oh, Ya bi ka masjid. Oh, mun Di atas satunya di payun abdi. Atuh nuhun nya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo cahilnya. Apes. Gara-gara gerakan duit eueuh gerakan heueuh. Kumaha tuh kieu ya? Coba ya aki-aki eta lamun teu dibikeun ka DKM mah gerakan heueuh. Bener nih. Aduh. Ayo. Noh, apa? Hos kadinya. Ah, emosi. Wah, gara-gara Emosi abahnya. Ya atuh heueuh. Tereh kolot, emosian. Ah, atuh gara-gara abah ini jadi titagrak. Lain gara-gara abah, lain gara-gara abah, tapi palinter maneh. Lah, pinter kumaha. Pinter atuh. Ya atuh heueuh Pinter pinter. Lain di warung tutup. Ai, kapan oh, Kabupaten boga duit. Ulin mah di warung buka, lain di warung tutup. Kapan Ya. heueuh? Aduh. Kieu we nya, tadi Kumaha, Bah? Karnawi, Basep, ending mah nya nak pacul. Nah, Oh, cek aing. masjid gerakan. Aledek aing awas ya budak gua. Ayo. Jok, gitu, aki-aki teh.